Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan teks deskripsi kampung adat di Tatar Sunda. Mimiti urang pedar heula ngeunaan harti teks deskripsi jeung harti kampung adat. Teks deskripsi nyaeta karangan anu ngagambarkeun hiji hal. Ari kampung adat nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat cahara karuhuna. Bisa katembong tina kahirupan sapopoe masyarakatna jeung sawatara upacara adat anu dilakukeunana. Urang ayeuna mikawanoh kampung adat nu aya di Jawa Barat. Anu kahiji aya Kampung Naga, perenahna di Kabupaten Tasikmalaya. Anu kadua aya Kampung Adat Ciptagelar, anu perenahna di Kabupaten Sukabumi. Anu katilu aya Kampung Kuta, perenahna di Kabupaten Ciamis. Anu kaopat aya Kampung Cireundeuk, anu perenahna di Kota Cimahi. Kalima aya Kampung Pulo jeung Kampung Dukuh, perenahna di Kabupaten Garut. Anu kagenep aya Kampung Arjasari, perenahna di Kabupaten Bandung. Salajengna urang pedar dua kampung adat nu aya di Tatar Sunda. Anu kahiji aya Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga. Kampung Naga mangrupa salah sahiji kampung adat di Tatar Sunda. Perenahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Disebut kampung adat lantaran kabiasaan pendudukna anu masih keneh pageuh nyekel adat kabiasaan karuhuna. Wewengkon Kampung Naga legana 5 hektar. Ari anu dijadikeun pakampungan aya 1,5 hektar ngawengku paimahan, pakarangan, balong jeung pasawahan penduduk. Sesana mangrupa leuweung anu disebut Leuweung Keramat. Lantaran di eta leuweung teh aya makam karuhun masyarakat Kampung Naga. Ti beulah kulon diwatesan ku Leuweung Keramat. Ti beulah kaler jeung wetan diwatesanan ku Walungan Cibulan. Ti beulah kidul mangrupa lawang asup ka lingkungan pakampungan. Upama urang rek asup ka jero pakampunganana kudu ngaliwatan gawir. Anu mimiti mah Kampung Naga disebutna Kampung Nagawir, terus robah jadi Kampung Naga. Wangun imah di Kampung Naga kudu imah panggung anu dijieunna tina kai jeung awi. Hateupna wangun julang ngapak kudu tina injuk, eurih atawa kirai. Teu meunang aya nu make kenteng, teu meunang di tembok, oge teu meunang dicet. Sakabeh imah kudu nyahareup ka kidul atawa ka karer. Di jero imah teu meunang make paparabotan saperti kursi, meja, jeung ranjang. Teu meunang make listrik oge, cukup dicaangan ku cempor bae. Di Kampung Naga aya 113 wangunan. Nu 110 wangunan di antarana mangrupa imah. Wangunan sejenna aya Bumi Ageung, Bale Patemon, jeung masjid. Bumi Ageung tempat ngeundeun barang-barang pusaka. Bale Patemon tempat ngayakeun kumpulan warga jeung narima semah. Ari masjid tempat ibadah warga. Tiba heula jumlah wangunan teh henteu leuwih ti 113 sarta teu bisa ditambahan deui. Jadi upama aya warga Kampung Naga anu hayang nyieun imah anyar, kapaksa kudu diluareun Kampung Naga. Kampung Naga diadegkeun ku Sembah Dalem Singaparna anu dianggap karuhun urang Kampung Naga ratusan tahun katukang. Sembah Dalem Singaparna teh salah saurang menyebarkeun agama Islam. Anu matak urang Kampung Naga mah kabehanana oge nganggem agama Islam. Ngan dina prak-prakanana ibadahna diluyukeun jeung adat istiadat kabiasaan karuhuna. Salajengna urang pedar kampung adat anu kadua nyaeta Kampung Adat Ciptagelar ti Kabupaten Sukabumi. Kampung Adat Ciptagelar.
Kampung adat Ciptagelar sok disebut oge Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar. Masyarakat anu dumuk di Kampung Ciptagelar disebut masyarakat kasepuhan. Tina jihad administratif pamarentahan, Kampung Ciptagelar teh kabawa ka Desa Sirna Resmi, Kacamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Padumuk Kampung Ciptagelar dipasing-pasing jadi dua kelompok, nyaeta warga jiwa jero jeung warga jiwa luar. Warga jiwa jero nyaeta warga kasepuhan anu masih keneh aya hubungan pancakaki jeung Abah Anom. Warga jiwa jero caricing di Kampung Gede Kasepuhan. Sedengkeun ari warga jiwa luar nyaeta warga kasepuhan anu taya hubungan pancakaki, caricingna di luareun Kampung Gede Kasepuhan. Warga jiwa luar boga kawajiban mayar duit ngajua, nyaeta sensus para incu jeung putu, sarta ngalaukan, nyaeta iuran dina upacara serentaun. Ciptagelar ngagem agama Islam. Najan kitu, kahirupan agama Islamna masih pagalo jeung kapercayaan non-Islam minangka adat istiadat karuhuna. Upamana kapercayaan ka Dewi Sri, nyaeta Dewi Pare. Malah ayana upacara serentaun jeung upacara adat tatanen sejena dumasar kana kapercayaan ka Dewi Sri. Warga kasepuhan pantang ngaheler pare, pantang ngajual beas, pantang ngaluarkeun pare tina leuit dina poe wedal, pantang heheotan di sabudeureun kampung, jeung pantang ngagarap sawah dina poe Jumaah jeung poe Ahad. Di Kampung Ciptagelar, sagala siklus tatanen teu leupas tina upacara saperti upacara sasarap, ngaberesihan, ngaseuk, tebar, mipit, ngadiukeun, nganyaran, ponggokan, jeung serentaun. Leuit lain ngan sakadar tempat neundeun pare, tapi raket patalina jeung kapercayaan minangka simbol panghormatan ka Dewi Sri. Unggal imah miboga leuit sewang-sewangan. Wangun imah di Kampung Ciptagelar teh mangrupa imah panggung, suhunan panjang jeung suhunan jure. Rangkaina tina kai, pipindingna ditutupan ku bilik, hateupna tina kirai sarta injuk. Imahna aya kolongan nu jangkungna kira-kira 60 cm tur ditutupan ku papan. Pikeun nambihan pangaweruh urang, hidep tiasa maca teks deskripsi ngeunaan kampung adat dina buku Gapura Basa kelas 8. Kampung Naga kaca 20, Kampung Kuta kaca 20 genep, dina buku Simpai Basa Sunda kelas 8, Kampung Adat Ciptagelar kaca 22, Kampung Dukuh kaca 30. Mung sakitu pedaran ngeunaan teks deskripsi kampung adat di Tatar Sunda. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang nambihan ilmu pangaweruh ngeunaan kabudayaan Sunda. Dina video salajengna urang bakal ngaguar ngeunaan istilah arsitektur di Tatar Sunda. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.